Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Simkuring aep nepangan para wargi pikeun ngadugikeun warta maengbang. Warta anu baris didugikeun nyaeta Persib ulah kapancing ku cara main Madura United. Pelatih Persib Dejan Antonik ngingetan para pamainna supaya ulah kapancing ku cara main Madura United dina tuluyan Indonesia Soccer Championship 2016 di Stadion Sijalak Harupat Sabtu 28 Mei 2016. Numutkeun Dejan, Madura United boga bekel pamain harade anu bisa ngabahayakeun gawang Maung Bandung. Madura wani tampil ngarangseg sok sanajan main di kandang lawan. Eta hal mere tangara yan palatih katut para pamain Madura ngabogaan kayakinan kana kemampuan diri anu hade. Persib kudu bisa tampil kalawan skema permainan sorangan, ulah kapangaruhan ku cara main lawan. Madura mangrupakeun tim anyar, tapi ngabogaan para pamain hade oge tampil kalawan ngarangseg. Tapi urang yakin Persib bisa meruhkeunana tuh jadi anu unggul dina eta laga. Kitu numutkeun Dejan di Geraha Persib Jumaah 27 Mei 2016. Saupama Persib menang, Atep sapara kanca ngabogaan luang pikeun ngarangseg naek ka puncer klasemen. Sanajan bari gumantung kana hasil tanding grup sejen. Dejan teu hayang para pamain gagal ngamangpaatkeun kasempetan main di kandang sorangan kalawan gagal meunang poin pinuh. Lamunan meunang, urang bisa jadi kahiji atawa anu kadua. Penting keur urang pikeun tetep usaha satakerna supaya posisi dina klasemen bisa kajaga. Ieu tim geus leuwih hade, tapi lalampahan anu disorang masih keneh panjang. Mudah-mudahan bisa lumangsung kalawan normal tur bisa nganterkeun ieu tim leuwih hade tur leuwih disiplin. Kitu ceuk Dejan. Sakitu warta anu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Warta dicutat tur disundakeun tina pikiran rakyat. Simkuring aep ngahaturkeun nuhun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.